Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiarsa tepang deui sareng simkuring Andre Sinaga. Banjir di Bale Endah. Nu baris ngadugengkeun warta dina dinten ayana dina acara Warta Sunda. Di televisi kameueut pamiarsa Sunda Loka TV Salasa 3 Oktober 2023. Sejak kasagengkeun warta utama banjir di Bale Endah. Ayana abdi bade ngadengkeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 536 imah katut wanganan sakola jeung pamerintahan keum ku cai wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedana cai hujan jeung lobana runtuh anu ngahalangan kokocoran anu ngabuleukeun kartun cai jadi ngayembang. Pemerintah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sabab dumasar karena hasil laporan di warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa nu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sabungkeuneun ku warga anu kenaan musibah eta. Pamiarsa acara Warta Sunda dina dinten ayana dicekepkeun dugi ka deui aya saur ti sepuh kapungkur dituntut duinya sian nu awan kudu disingat mugia janten lejeupeun kago urang sadaya. Ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring Andre Sinaga banjir di Bale Endah. Seja amit mundur Sunda Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.